Bismillahirrahmanirrahim. Tuturkeun ku sadayana nya. Barengan kumana ikhlaskeun mana niatan ti ayeuna lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Sareng sanes maksud pelantikan anu disebat bae tadi kukersana dan sasa nanging ieu sadayana sing ngajantenkeun tanggung walar urang sadayana kangge ngembangkeun agama Allah wabil khusus di Pondok Pesantren Bustana Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cindugi kana mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan ini kami bersedia meneruskan estafet kepengurusan Pondok Pesantren Bustanul Wildan Lebak Sari Pamulihan dengan amanah, dan sekuat tenaga memakmurkan, mensejahterakan ke arah yang benar dan lebih maju demi terciptanya santri wal santriyah yang berkualitas dunia dan akhirat. Sumedang, Rabu 27 April 2022. Diketahui mudah-mudahan urang penta doa nangkeun ti apa sadayana niatan ti ayeuna lillah bismillahirrahmanirrahim karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakatil Quran Al-Fatihah. Kepada beliau dipersilakan untuk meninggalkan panggung. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pelantikan pengurus Pondok Pesantren